urang ngadukung seorang manusia hendak jadi DPR didukung kurang malah kiai pohara jasa ka panggung supaya ngadukung si A, kemudian nyaho bahwa si A teh jadi DPR teh osok korupsi kurang didukung, insyaallah kiai eta ge di akhiratna bakal kabagian insyaallah. Termasuk lu sejen kabagian ada urang teh milih salah tuh milih salah. Ayo teu milih ke pemerintah bupati misalnya gubernur misalnya orang butuh ayo milih nyanana maling orang kebagian lamun nyaho kecuali itu nyaho. Orang masih keneh ngabahas tentang qat'us syariqah patali jeung ingon teh hartina hewan anu sok diangon. Ingon di antarana ibilun onta, khailun kuda, bigolun begal, hamirun himar, keboun kebo. Itu ya bahasa Arabnya ya keboun, jamusun bahasa Arabnya jamus, sapiun sarua tete, mbegembelun. Eta kos gitu ya, ini kok darah. Ai kotokun mente. Orang lembur kan teh bahasa Arab. Urang mapan mondok ente, sakola ente, jadi kudu lemah bodoh ulah sok pipinteranan sekolah kelas 2 macat teu naik terus mondok gitu keneh narkiblab ziatun teu naik deres teh sekolah kedeh mondok kedeh aya henteu sama sekali. Henteu we kolot baheula henteu. Kuari di budak ge dibere saranghekeun sakola kuari. Aya nu kakara kelas 2 doang embungeun. Aya nu kakara kelas 5 geus embungeun sakolah. Aya nu tamat SD embung ka SMP. Aya nu di SMP embung ka SMA. Aya nu geus di SMA mabok mae. Ih, negara kaharep pikumaha ieu negara. Masya Allah, ieu negara. Ya dari calon-calon presiden teh kuari marabok. Ya Allah, ya Rabbi. Tah, eta ingon-ingon ngaranna. Di dieu mah lain rek nyaritakeun ngangon onta. Jauh onta nage aya hiji ge di taman safari aya 2 bude hiji nu leutik hiji bebe jaceknya teu betah tiris. Ya teh biasa di Arab itu panas jadi bawa ke taman safari embung tiris ya bebe aja bawa deui ke Arab ke ganti deui ka dieu tiris teu betaheun ya di daerah urang tiris lamun gitu mah meureun nya dibawa ka pasar Kemis aju ka pondok betaheun panas tuh dina mah nagara lamun eueuh anu ibadah panas kos di pondok di Cikupa di Citra Pararanas nagara lain dek nyaritakeun ngangon onta
lain dek nyaritakeun ngangon sapi munding begalai ieu mah lamun aya hewan model onta ya nek inggun jeung sajabana ya sapi ya munding ya domba ayana biamniatin mublaqatin dina hiji bangunan anu dikunci tur nyambung ka kampung eta bangunan tersebut termasuk muhrozah tempat simpenanana geus ana dipaling wajib kudu dihad sakitu maksudna bangunan teh meureun kandang aya nu berbentuk kandang di saungan aya nu ngan sakadar di pager bae teh di saungan sarua bae eta ge tempatna ken di urang mah embe teh embe diasupkeun ka kandangna teh sore doang asal isuk-isuk bade abur kudu bogana geus kaditu sia mencari sorangan embe ge ngomong eueuh jukut bos cak embe nah naon bae geus pokona tetangga sarojeng kitu kan eta tetangga pare-pare do aya tangkal buah cangkoka ayo mentak baheula mah di daerah Penjeruk Ciledug, Gondrong, Cipondoh lantaran kaditu mah daerah kembang atuh asal aya embe luntalen tok kalembur atuh ditewak potongkeun sukuna Cipondoh, Gondrong, Ciledug terus datang ke kebun jeruk eta kos kitu awalna mah bae lagi ribut di ditu ge ribut tangtangan akhirnya eueuh bae nu baroga embe pindah nu baroga embena ka daerah Pasar Kemis. Di Pasar Kemis mah kuari ge urang teh ongkos di Taman Safari. Embe teh atuh peuting beurang aya. Heuri. Nu mantak anu ngadahar bea santri teh lain jelema bae embe ge milu. Embe ge kapok. Kadaharan beas embe, masyaallah. Mantak nu boga embe di Cilongok teh sugi-sugi. Tesugi kajian loba embena ge santri ngadoakeun tek susah kitu sian boga embe beas aing di hakanan ku sia doa santri teh doa wali manjur atuh mantak boga embe teh sarugi sebab teu diraksa santri ulah sembarangan doana teu bau urang lembur 100 kali ngadoa santri mangan sapotong geus manjur santri mana meuredak aya onta weh lari urang onta kuda jarang kemudian munding sapi domba kemudian di kandangan cara di Garut cara di Tasikmalaya Garut terutama Cipanas Cianjur sarua aya kandangna khusus teu pernah dikencarkeun embe teh di Cipanas mah Cipanas Cianjur Sukabumi Garut Bandung teu pernah dikencarkeun embe teh ya di kandangan geus nyana teh ngarit bikeun ka dieu sampai Jumat bae tadi diturunkeun di Pandian di Cipanas sarua Cipanas di Sukabumi Garut kayak geus jembrong buluna gimbal giuntingan lamun teu daek nyewa salon beti sini dah nih kambing saya tolong disalonin sama lu lah si Betty bagian anak saya di itu pokoknya gitu itu terus tanduknya teh dipelengkungkeun sakumaha hayang lain melengkung sorangan lain
Makanya sekali-kali dong dia tinggal di sono, biar tahu lu. Pacar melengkung sorangan atuh lain. Tuh dikitukan set. Make aya ieu naon kadang-kadangna panas papanas. Nah, set panasan ke pelengkung ke. Boh, anu bisa muter sagala. Wetu, ngan teu sakabehna embe disebut embe Garut, embe Wanaraja. Hargana teu sabaraha, hargana ge paling 50 juta. Embe adu ngaranna hiji sagarut ente. Ya paling murah 20 juta. Tak embe adu eta mata. Embe kos kitu ngan teu adu 15 juta, 10 juta. Ai embe urang mah deuk mahal kumaha tuh. Nyatuan sameunangnya na kadang-kadang ada harap plastik. Embe urang mah kos kitu atuh. Di Paraban teu naon teu waktu dijual di teangan. Embena ge gregeteun. Emang embe teu ngomong tuh ngomong, goblok sia. Aing di Paraban teu hayang untungna bae sia. Mantak osok ngising di hareupeun bogana. Eta teh ngahina ka nu bogana. Nonggeng bae nyana. Henteu ka nu bogana bae di hareupeun Haji Pendi ge. Ngahina eta ngaranna. Ngomong ulah disaged ngomong kandang embe moda urang de korban eta kan aya tempatna kandang kunci sanajan teh disabungan lapangan khusus. Nah eta teh aya kuncina biasa. Nah aya embe di kandangna dikunci ngahiji jeung lembur. Nah eta teh lamun dipaling eta wajib dipotong jelema nu malingna lantaran eta tempat geus termasuk muhrozah. Jadi dipaling pihir si misli potong sakit leungit. Seputar bulan haji kamari nu laporan ka kula aya panitia nu kaleugitan sapi. Kumaha cenah teh kieu teh kumaha maksudna ka dituna ya ganti panitia. Wadaw. Panitia kaleugitan sapi. Aya deui panitia kalengitan embe lain hiji 7. Aya deui nu kalengitan 3. Aya deui nu kalengitan hiji. Di mana-mana panitia dititipan kemudian barang titipanana leungit wajib ganti. Wajib ganti. Sing ada tah Okus panitia mencit sapi kemudian barang tas dipencit set hudang sial sapi hudang wareganan can pegat karak pegat hiji kan eta mun dipotong deui motong 2 kali bangke ngaran eta panitia wajib ngaganti sapi. Ada tah Masya Allah sebab katitipan nah iya lain masalah gunta ganti mah masalahna masalah aya embe aya kebo aya sapi kemudian di kandangna dikunci kemudian dipaling di kandang mun kapanggihan jelema nu malingna potong leungeunna sakit. Ya Allah ya Rabbi. Aduh ya bab maling teh kurang dibaca bae ari sanksi nama tadi dilaksanakan di negara Indonesia. Maling sepatu penjara, maling embe penjara, maling sepeda menyon beungeut ge menyon. Bupati maling miliaran aman, gubernur maling miliaran aman.
menteri maling miliaran aman-aman saja. Lamun maling ngan eueun teu maling. Kape maling? Kumaha cenah kieu cara malingna? Dah, teu kuberi bejaan nyawan sia jeung aing ge. Aing ge beja ti sia. Cek nu marali. Ngan ngaran diganti lain maling jadi korupsi. Ku urang lembur mah pajar lain maling korupsi teh. Pajar nyokot mujana bae gitu. Tah, ieu di negara Indonesia ieu. Pamalingan kabeh. Urang ngadukung seorang manusia ndek jadi DPR didukung kurang malah kiai pohara jasa ka panggung supaya ngadukung si A, kemudian nyaho bahwa si A teh jadi DPR teh osok korupsi kurang didukung. Insyaallah kiai eta ge di akhiratna bakal kabagian, insyaallah. Termasuk lu sejen kabagian. Ada urang teh milih salah tuh milih salah. Aya teu milih ke pemerintah bupati misalnya, gubernur misalnya. Urang butuh, aya milih nyanana maling, urang kabagian. Lamun nyaho, kecuali teu nyaho. Antak sing hade urang dek pula pilihna di Banten, dicoba ku urang memilih anu geus jelas bisa digawe sakitu bae dicoba heula ku urang. Ieu kamari atut geus kos kitu pagaweanana jalan teu nyarambung. Kuari wakilna sarua naon coba perubahanana di urang. Eueuh sugan masyarakat dibere kandang kotok henteu. Emang hayang lain kitu sih mah ngomong teh sok dijelas-jelaskeun bae. Barangnya namanya kandang kotok maka urang. Maksudna eta teh ngomong kos kitu tah. Mana hasilnya jadi gubernur. Nah, coba nu kuari nu bakal teh anu endek hiji Rano Karno nu kuari jadi gubernur kedua ya. Coba hayang nyaho urang we lamun nyana tengah bangun urang babarengan mawa galuh ka ditu galah. Mawa galah ka ditu. Turun. Ayo sia. Kalau gua udah turun gimana? Gua gantinya. Maksudnya kalau lu gantinya gimana? Bagian gua kentar korupsinya. Dicoba lantaran pengalaman kemari kan nyana nggak bangun di kota sakitu rapi. Orang mana jalan baragus pembangunan gitu. Tadi coba kuari kurang lamun nyana teu beres. Urang tas minggu ka imahnya na kabehan. Kok kabehan aya 20.000 mah ieu jelema. Oh, maroba bensin. Ya, jeung seuneu. Hayung geus, ulah imahna hulunya nas. Bensinan ku urang. Aduh. Emang maksudna kiai cenah hayang kumaha? Henteu hayang kumaha ieu mah. Hayang lamun jarah ka Banten jalan ngeunaheun. Aju masjidna makamna ngeunaheun. Dia mah aing mah jurusanna jarah bae geus. Terus ka ditu ka pada kacaringin ngeunaheun tah. Urusan urang mah kantor teu boga pada urang. Urang kantor teu boga di mana aing boga kantor jan teu. Aya kantor pondok ngaranna doang. Asal aya nu deuk mondok bae. Bagaimana syarat-syaratnya? Sono ke kantor noh. Maksudna aing mah embung ngomong-ngomong syarat. Jeung syarat mondok mah. Jadi aya nu mondok teh apa-apa pakai syarat-syarat teh. Jelema teh nyahoon bada teh. Bangsa kiai mah datang ya bade nitipkeun putra geus kumaha kiai bae geus bodoh teh maka ditu. Tilok nanyakeun syaratnya nama. Ustad kiai tilok. Tah lamun jelema nu asing syaratnya apa-apa ya Pak Kiai? Berapa ya uang mukanya? Puyang nih ngadenge kos gitu tah. Saudara lu ngobrol di sana sama anak santri, sono di kantor. Emang ada kantornya? Tuh, lihat tuh. Ceknya aja nggak ada mereknya. Ngarano tuh kantor ge.
Gimana dibangun gue 5 tingkat ke kantor lah. Minta proposal lainnya. Ya udah ke kantor tuh buka. Hayang ngeunaheun. Kabelah dituna. Urang ge nyaho ieu anu tertata rapih mah. Sekolahan atuh kantor sanajan urang teu ngantor ge kadeuleu jelas. Birokrasi kadenge ku ceuli jeung kadenge kadeuleu ai rapih mah. Nah, jadi jelas. Nah, ieu urang hayang Banten kan ieu, urang teh warga Banten. Sedangkan di Belanda mah tenaran Banten dibanding Indonesia. Di Belanda gitu guys, saya urang 2 urang meureun. Lolobana mah tetep Indonesia. Masa urang 2 urang ke Banten. Tuh. Tah ieu mah onta. Di ditu begal. Urang di Mekah teu pati deuleu begal. Di kitu naon Madinah teu pati. Nu mantap teu pati deuleu begal. Atuh urangna ti hotel ka masjid, ti hotel ka masjid. Atuh mana aya begal. Punya begal di kota. Tapi kamari mah keur ka Uzbekistan, Masya Allah, begal ambalaya. Begal ambalaya di sisi jalan terus di ditu di salmun urang manaon ka di huma di pelataran di tempat-tempat teh loba begal teh. Leuwih gagah tibatan kuda horeng begal. Nyar muatan naon loba aju ditumpakan, begalna ditumpakan, di tukangna ditumpakan. Masya Allah begalna leutik. Eta begal eta gagah eta begal. Jelema ge lamun leutik gagah teh jelema teh. Mun gede teu gagah. Leutik gagah. Kencang lompatna, bisaan maling na maksudna set. Leutik. Taye masyah bi abniyatin muglaqatin muttasilatin bil imarah muhrazatun bila hafizin. Tanpa aya nu ngajaga ge asal kandangna dikunci. Naon kitu ngaranna rapet jeung pakampungan eta geus termasuk pihir zimisli. Mun maling potong leungeun. Masya Allah. Orang ngedongeng doang ya mah. Teu dilaksanakeun. Udah dipotong-potong gitu. Urang cenah tuh urang bae lamun aja lemah maling potong. Ih, sok ka mana bae. Teu meunang atuh. Nu berhak ngahadna adalah al-gojo. Anu geus dibere kewenangan ku pemerintah. Setelah dicek kebenaran anak bahwa nyana adalah pelaku maling. Jadi setelah disidang kayak al-gojo. Urang nonton itu menang urang mah menghukumi sendiri. Kajentin urang nyaho eta pelakuna model di urang. Jelema maling motor, kemudian benang, wow ditarunggulan, make bensin, buru. Emang na monyet kabur. Aja, sadajar nyaan ge. Ngan eta tukang ojek teh meureun ku Gus greget jasa. Greget jasa nama sababar ojek di paling batu benang-benang. Sakalina benang eta lakos kitu. Hiji, nomor kaduana teu pernah aya tindakan ti pemerintah. Eta doang sakitu. Sakalina benang ku pemerintah, urang ucutan duit. Nu ngalaporkeun anak. Ayo dilaporkeun anak mah sakadar motor hargana lah sapila 10 juta, ai beakna 50 juta. Eta lah di negara urang. Masih pemerintah lamun teu dimodalan, polisi teu daeng neangan. Di modalan kurang, gua tuh mahal modal. Geus mah mahal modalna. Judi sidang di penjara menang saminggu, nonghol deui. Nonghol deui. Cih, itu aja kalau kamari kurang di modalan teh ya. Tuh, kan? Jadi guys, jadi masyarakat leutik teh masyarakat teh nyeri. Mentak geus tilok anu lapor ka polisi ku anu leungit motor. Tet, leungit motor, lapor ka kiai. Kiai nya henteu, Bang. Ada apanya? Saya hilang motor, bagaimana di mana hilangnya? Di rumah saya. Udah lapor ke polisi? Enggak lah. Kenapa enggak lapor ke polisi? Enggak pernah ada yang dapat sama polisi.
Habis temen saya juga kemarin katanya lapor sama polisi, habis uang aja, mobil mah kagak ada, motor kagak ada, udahlah biarin lah, nggak lapor lah. Ini bagaimana Allah aja, budak bagus sih, bagaimana Allah. Polisi tak bisa, mari guys tidak percaya tak polisi, maling motor guys tidak percaya, maling mobil gitu kemeh. Masya Allah, ini negara orang kata gagos datang kata percaya ke polisi. Polisi lain tadi gawe dah dari merenanan kulobana pemalingan. Haji lamun kunyana di teangan atunya lagi kos gawe di meren. Ya lo bapak gawe anu sejen. Haji duita. Saya gitu ya gede nama. Enggak saya jadi anak ramah. Beres. Kumaha lamun ingon-ingon sapi misalna mundi aya di bangunan di koncingan aya nabi bariatin daratan nu jauh kapal lemburan andai kata aya jelma zaid misalnya nyen kandang nate jauh di pelemburan dibubulak teu nyaho ka bubulak budak kuari jeung geus bubulak kuari makna bubulak tuh saya bersih bagian teu ngarti bae itulah yang jang kolot baheula bae bubulak. Oh iya kuari mah bebelak. Aduh, Zain yen kandang bena di bubulak jauh ke paramehan kemudian henteu dijagaan aya maling eta pamalingan namun beunang tetep aing ngaganti mawajib ngan teu kudu dipotong sebab tigeuri hirzimitli banyak nyen kandang di bubulak sorangan bae atau lamun di Palembang teh mah nyen kandangna di leuweung atau tungtung leuweung kandang kebo kandang sapi tungtung leuweung kemudian ditinggalkeun atuh tah mah sarua jeung mikeun lauk ka ucing sering gitu tah mah atuh teu bisa mah badak yustaratu hafizun disyaratkeun kudu anu ngajagaan. Zain yen kandang kebo ditungtung leuweung jauh ka pakampungan eta kandang kudu aya nu ngajagaan kuari mah meureun nu ngajagaan ngaranna sapam itu dikerenkeun deui security keren. Masya Allah. Di mana kerja? Saya di pabrik. Bagian apa? Saya security. Kerjanya mau bu hebat jasa masalah ya. Security naon sekurang security. Pasti ya di bawah manajer kajian hukuman. Orang jalan satpam. Ya Allah. Udah. Iya kudu anu ngajagaan didinya. Nah lamun anu ngajagaan aya maling. Anu ngajaga teh pan berarti kan kudu setengah jawara. Anu ngajagaana budak leutik mah sarua jeung bohong. Aya budak leutik ngajagaan kandang kebo dirinya, kandang embe dirinya misalnya, kandang sapi tapi budak leutik atawa cewek. Tuh cewek mata-mata kudu teh lain dijagaan diajak ngobrol kayaknya nah wahehe. Wah, tuh neng lagi ngapain di sini? Saya lagi ngejagain. Ngejaga apa? Ini ngejaga kandang sapi. Ada berapa sapinya? Ada kali 30 mah banyak ya. Iya. Neng dari mana? Saya dari sono. Udah punya suami belum? Belum. Pernah punya suami? Pernah sih. Jadi neng janda? Iya. Neng sini neng duduknya neng. Nggak deketan. Nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Ngobrolnya berapa lama neng punya suami dulu? Ada kali 3 tahun mas punya anak, punya 1 anak. Sekarang di mana? Di sono di rumah. Yang ngebiayain siapa? Ya saya aja kerja di sini, nanti abang biayain, abang bantu ya, demi anak aja abang mah.
oh. Atuh buaya ngaranna ge tuh mual eleh buaya mah. Oh, dikasih ini buat anak aja. Ih, jangan. Enggak, ini buat anak. Jangan, enggak. Yuk, udah. Aduh. Minta nomor HP nah, tunggu. Set. Ih, menang 2 poe datang deui. Hilu poe diajakan ngobrol. Set. Neng. Ya, dengan kebaikan seorang laki-laki, coba Neng nih beli rokok dulu sono noh. Jauh sono. Iya, ini kendaraan ada motor sono dah. Beli sono motor. Abang nungguin sini sambil nungguin sapi dah. Iya. Iya, maka itu meuli nang naik motor. Horenganannya mau muat truk. Atuh ditaekeun ka di jajannya majeng balad-baladna. Brok. Aya meureun 10 mah. Berangkat set si Neng na kadinya, abang-abangan nih rokok horenganan sapi lenyap 10. Motor mah harga 10 juta. Ai sapi 10 kali 20 juta sabaraha duit? Ayo sia tuh eta pemalingan kelas kakap eta kos gitu eta je tuh babari sekali eta mah kos dulur urang. Waalaikumsalam enon sia ka dieu geus kasulitan jasa ku kula ieu hampura bae ieu ieu mah kieu bae nginjem duit 200 we 500 kayak 2 poe dibalikeun 2 poe beneran imam diberek urang ja dulur ieu atau babaturan tah beunang 2 poe bener bae tah emang geus boga yo di kamari keneh ngan aing can aya waktu bae tah menang saminggu datang. Waalaikumsalam. Waduh kaponto deui bae. Nginjem 1 juta baheulanan, 1 juta menang. Ieu gegeran ieu, mah waduh insyaallah 2 poe deui cara kamari. Bener bae, 2 poe bener bae. Tah. Jisi tepat-tepat bae. Ieu, tah malah balain kaponto mah moal malah nginjem. Mana ka 3 kali menang badan setengah bulan. Waalaikumsalam. Ieu berada gede ieu nginjem 20 juta baheulanan. Emang enon ieu gegeran ieu rek babayar heulana. Ieu mah moal kebal aing babayar bae kualitas sore ge ka dieu deui. Eleng bae teu kapagi. Sararia atau pemalingan goblok bararisan jasa tinggal kieu be anu diinjeman hak bae mana jang mayar budak neuk sakola mana jang mayar anu ja bebejana cenah ke sore ge dianterkeun geus pokona ieu mah babayar doang ajung ge teh na dijual deui kaju beres itu sore dianterkeun ieu 20 juta nyawa 25 bae sia mah boro-boro 25 20 gawe tah eta geus loksun cenah dinya loksun jelema leutik mah 20 juta teh loksun masyaallah bisa ana teh maling tah eta kos kitu teh mantap hade mun datang ka imam budal kos kitu mantak nu sugi mah nu pelit tapi nu sugi nu pelit nu bebeneran ge pajar di kitu bae. Assalamualaikum kak. Salam kula ieu neuk non kadang-kadang minjem motor sagedeung mendekat itu beneran tah adikna tah dulurna lah sia dari bar motor tadi ongkosan bae paling 10.000 geus pokona sadaekna sia di ka mana 10.000 atuh datang ka mana 10.000 sih sadaekna apeng-apengan 10.000 sial kakak nu sugi goblok. Nah itu terlalu teuing deui teu sarwejeng ngajajanan budak sian ke mana ka warung nah kabeneran sia ka warung emang enak iya bapak kolot ngajajanan ka incu alhamdulillah tah usia 1.000 sadaekna saseubeuna aceng tinggal incuna bae aing dan tolol apa bapak kolot atuh 1.000 saseubeuna belum da bapak kolot aya ku ari ge bapak kolotna ya Allah ulah newak nu jauh-jauh di lapangan atau tungtung lun syarat kandangna kudu aya nu ngajaga cenah nu ngajagana hes walau na iman asal bener-bener penjaga mentak jadi satpam teh kudu gagah permainanana kudu ulah keluar ti 3 permainan silat bisa karate bisa cemande bisa minimal besi maksudna naon karate jang hiber lompat besi aya jeung besi pamalingan set hiber set lompatnya sugan teh ngalawan orang ngapung
Ya Allah. Wa ibilun bisahra ontan waya di lapangan morazatun biapizin yaroha eta ge termasuk simpenanana mun aya nu ngajagaan anu kadeulean kudu ngajagaanana. Urang mah baheula huma sawah nah kebo sapi mbe lamun encan usim nandur can usim palawija neta dikencar teta dikencarkeun teh kudu didelekeun ngaranna diangon geus nu deleukeunana mah dihandapkeun tangkal reungas sih ada cara Habib deh ya. Aduh, inget ke tanggal reungas kula mah inget ke Habib eta. Kuari ge inget bae aja kula neuleuh soalna. Habibna dulu bareureum teh bareureum. Masyaallah. Eta kieu dia handapkeun tangkal reungas. Eta reungaseun. Eta kuari kabayang-bayang eta Habib. Nah, nu ngangon nama di mana bae nganeulekeun. Atuh biasa nu ngangon diurangkan gitu biasanya di juru banyak make cetok baik deh tambang baik punya diri kadiri untal-untal kan gadis baheula mah kos gitu tah junyin mamanukan pangangon teh aja di bolongan ditiup kangenahan kebo ka mana nyana di mana eta pangangon eta. Pengalaman baheula kula ngangon kula ge ngangon kebo malah mah kula mah ngangon kebo ngangon embe ngangon kula mantak nyaho kula mah cara-cara ngangon nyaho eureun ngangon teh ya eureun ngangon kebo naek kula numpak haju poho henteu kitu teu mendek jadi kula teh ngagolepak ka sat waduh makading galang huyur teh pun gede gitu tah kula nyangkere bagi eta suku tukang ngeblok baka dieu wah eta lamun ka dieu geus wassalam beres eta hampir anginna ka irung angin blok masyaallah tuh datang ke kuari teu hayang deui ngangon kebo teu hayang aing mah kajentin kadaharan daging kebo bae geus lah ta eta pernah ngangon beneran cenah ge henteu milu aing mah milu doang jadinya kok lamun urang lamun turun kebo urang nangka kieu tangga lamun naik urang tungkul imah poho henteu biasa bae atuh kaguling tah kuari lamun diangon berarti diangon dideleukeun penjaga teh pengangon deleukeun sapina aya di huma sapina aya di kebon aya di huma aya di kebon di sawah kadeuleuh kunyana. Nah lamun aya nu maling eta nu maling namun beunang potong leungeunna sebab ihir jimisli. Tapi lamun aya kebo di sawah kebo di huma kemudian eueuh nu ngangon teh ditalingakeun haju eueuh kebona aya nu maling teangan kurang teangan datang ka isukna 2 poe 3 poe kala kapanggih eta mah teu kudu dipotong bayar bae artina ngabalikeun kebo mun geus dijual balikeun mun encan bawa deui ka dinya kenakeun sanksi ala kada ta'zir tu da ta'zir adapun dihad ulah lantaran eta kebona pi gueri hirzi misi kan kos gitu ah jadi kabab kebo embe kami araya geus arang geus al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina selesai nu tinggalin gabege masyaallah urang lamun deuleuh urang mah kan ngangon embe paling 10 baheula 20 sakitu doang lamun urang ningali maca kitab macaan kitab dina kitab thariqah atau kitab tasawuf pengangon embe di Naqsyabandi eta teh loba nu jaradi wali
Uwais Kurni eta teh pengawan embe Kutubul Aulia nu Kangjeng Nabi amanat Umar besi ka panggih salam ti kula jeung maneh menta doana ka nu ngaran Uwais Kurni tukang ngawan embe Kutubul Aulia kanyahoan ti Kangjeng Nabi langsung bahkan Kangjeng Nabi Mi'raj eta nya nama eukeur ayun-ayunan da handapeun aras. Masya Allah. Man huwa ya Jibril? Wa min ummatik ismuhu Waisul Qarni. Saeta umat anjeun anu keur istirahat handapeun aras saking jadi kakasih Gusti ngaranna Uwais Qarni, Yaman Qaron teh. Oh, cak Kangjeng Nabi eta teh ayun-ayunan. Atupan aing kuari mah ayun-ayunan di Puri. Di Cikupa di tuh nyahuan sia kan aing ngetoser doang jadi sia nu osok nama tuh urang ayun-ayun teh kosker itu wali batu di hadapan aras ayun-ayunan ya Allah ya Rabbi Karim. Masya Allah. Barang kamari ka Uzbekistan Naksabandi Bukhari sagunung jelema ngangon embe kakara kula non kaharti kita membaca kitab teh oh horenganan make jas make topi rapi embe na meureunanan ratusan embe hadapan gunungnya nana kieu anu keur nangtung anu keur diuk anu keur ngagiringkeun paingan wali Allah atau pandiri itu pertanian jauh ke lembur mengasingkan diri kemudian ngangon embe horenganan zohirna doang ngangon embe ge batin nama zikrullah mantak di akhir zaman cek Kangjeng Nabi paling hebat jelema nyalametkeun agama lantaran saat agama geus keliru saat agama geus loba fitnah geus hese anu asli paling hebat jelema nutur embe ka leuweung nutur embe ka gunung zohirna ngangon embe horenganan embe mangan sakadar tameng doang horeng di sisi gunungnya na zikir ka Gusti Allah sebab di lembur geus hese batur asing urang teh kuari lamun ahli Allah mah geus ngarasa asing sok geura urang ka leuweung asing artina asing teh lain dunia urang sebab di leuweung besi aya maung besi aya gajah besi aya uncal besi aya orai asing urang sieun urang tengah peuting keung lantaran jelema hees kabeh nu hirup juring besi kapanggih kunti anak besi kata genderuwo besi kapanggih dan lain-lain sebagainya asing urang hudang ti peuting keung urang ka leuweung keung okos urang lembur ka kota keung urang lembur ka kota tuh keung sebab naon serba canggih teu nyaho atuh boro-boro batur kula ka kota teh naik lip teu bisa muka lip endahan kikieu hoi tulu eta pan lemburna deui pan teman diajak ka kota ka toko sendal disimpen di luar pajar masjid kan punyana panata mah tololna deui mantak barang datang asup ka jero kota heula mah misa bae jeung nyana beusi pajar batur naing cak satpam teh pak kula ge nileuk naon eta ditangkep beureut sendalnya jangan dibuka Pak ini bukan masjid oh iya wow cak aing goblok isina mah tanya atuh aing jelema ge kuari tepan jadi orang lembur ke kota atau asing kendaraan asing tata cara kota asing makanan orang hayang itu melina di mana mayarna di mana asing orang kampung Masya Allah. Nah ahli Allah neangan anu sajurusan deka Allah asing wari nele anu tereka Allah nele anu teka Allah nele anu dele pamarentah maung kabeh buaya kabeh dele kiai sarua monyet kabeh namun secara maknawi asing bagi jelema nu deka Allah kuari teh asing zohirna doang ayat
kunyana dicaritakeun di luhur panggung, di kantor, di masjid, horenganan untuk meraih dunia. Asing nu ka Allah mah, jadi ka Allah mah la as'alukum alaihi ajra. Ulah aya hayang nanaon deuk ka Allah mah hiji bae Allah. La as'alukum alaihi ajra, nu mantak rasul berhasil dakwah, wali berhasil dakwah, wali songo nu kamari ieu di urang berhasil dakwah. Syekh Syarif Hidayatullah berhasil dakwah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf berhasil dakwah. La as'alukum alaihi ajra. Coba nu kuari ceramah letik bae di berena. Sia mah ngadeheman. Dasar teh sinis meureun. Deuk mah berhasilna. Berarti asing. Kapanggih jeung kiai tukang dakwah, ayatna akur dibaca tapi hate merasa asing. Sebab naon? Lain maksud. Nun deuk ka Allah ieu mah dunia. Kapanggih jeung kiai anu boga yayasan, sarua ayatna, sarua hadisna asing. Urang deuk ka Allah tanpa aya embel-embel. Nyana administrasi dan lain-lain sebagainya, proposal. Jia itu sarua tapi ngerasa asing. Kabeh sadunya ngerasa asing. Dina ka Allah kapanggih jeung nu lain deuk ka Allah asing. Sakumaha urang kaleuweung kapanggih jeung hewan asing. Sakumaha urang hudang di beuting jelema HSKB kapanggihna jeung makhluk anu kos ka ditu asing. Artina keung. Nah kuari ge urang hirup teh keung deuk ka Allah mah. Keung deuk ka Allah mah teh keung. Mentak batur kuari deuk berjuang negakeun agama di negara Indonesia. Batur kan. Sok urang coba Melayu partai mana anu bener ikhlas lillahi ta'ala. Organisasi mana anu ikhlas. Jadi malah mun geus kos itu tuh hayuh bae, tidak ada kuda himar pun anggap kuda. Eta makan orang supaya berjuang. Adapun anu beneran deuk ka Allah na asing keung emang teu keung mandak saat keung ketika deuk ka Allah tujuanna deuk ka Allah deuk halqohan teh riungan zikrullah batur mengasingkan diri nuturkeun embe ka leuweung zahirna seperti eta tapi horeng batinna nyalametkeun agama. Dampaknya jeung efek nangke jelema nu di kota anu terus-terusan maca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, anu terus-terusan maca hadis Kangjeng Nabi, terus-terusan ngebahas tentang hukum-hukum anu geus dikemas ku ulama melalui ijtihadna hancur sebab tujuanna lain ka Allah. Jelema nu ngasingkeun diri sorangan bakal kadieu sinarna, sanajan sorangan bakal ditareangan ku jelema. Dikembangkan ilmu mantu kudu di kota. Mantak pesantren salah asal geus rame bae di kota ieu bangunan pindah keluar ti konsep. Konsep mah atuh kan kuduna di kota. Yen universitas coba kuari di luhur Gunung Karang, ya mulai anu ka ditu. Universitas naon itu cenah? Universitas Islam. Saha nu bogana? Eta teh Universitas As-Supendiah. Oh, jurusan karunia. Malah anu ka ditu saurang ge atuh universitas mah kudu di kota. Malaku kajian kumaha ge. Tapi lamun nyada deuk ka Allah di luhur Gunung Karang. Jelema ka isep di tareangan rohani ruh urang neangan aing deuk ka Allah neangan deuk ka Allah kuari jelema deuk tobat deuk tobat hayang bebeja aing deuk tobat ka saha ye ka kieu eta lain eta ka batur eta lain kana eta lain emang kudu lain we asing hate aing teh ngalain deuk tobat mah ngomong kanyana saruana neangan seta lamun deuk aya kapanggih jeung nu ka Allah karak ngomongnya na ka dinya rohani ge nyahoan ka dinya nyambung urang deuk ngariung mah deuk ngariung heula leuleutikannana deuk ngariung deuk ngajak nu mana ya aing deuk ngajak nu mana kan hese tadi lembur bener teh hayu coba deuk ngariung mah ge itu can pugudaekeun teh mah lain dunia ngariung teh mah dunia ape itu lain dunia teh mah dunia naik klub itu lain
urang serba asing mana nu andek diajak ngariung ku urang oh iya tah aya jelema dhaif saya mah ka mana moal urang ngariung hayu mang saya teu boga pagawean henteu aing mah teu boga pagawean datang ka jam 12 kajen dia isukna aing mah hes bae ge pagawean naon mangi galimaan ke depan nu kos ieu urang teu wani ngajak si eta teu wani ngajak lain duniana tak eta teh kos kitu deuk ngajak ka Allah riungan urang milih-milih si eta malekeun tah sarua deuk ka Allah eta ka karek ngariungna doang komo deuk diajak berjuang deh nu mantap jelema nu make dasi make setelan ngomong bae nyana yuk kita tegakkan agama dengekeun ku urang isu penang 2 poe aya riungan ajak urang kemarin kamu kata kita tegakkan agama kita tegakkan sono ada kiai yuk duluan aja dah sono dah saya nggak sempet tampilin abang jeger apa lu wah kemarin kamu tegakkan agama ngeriuk aja lu nggak mau go maningan dirantai seret bawa ke sumur pareun saya jadi tegak agama di kumaha Masya Allah nah onta bisora di lapangan eta teh muhrazatun biha fizin yaroha kudu aya nu ngangon anu bisa neuleukeun ka mana lempangna kudu kadeuleuh makturatun yusaratul tifatu qairiha ilaiha kulasatin bihaitsu yaroha onta urang onta mah sapi munding anu dikaluhan kemudian ditungtun disyaratkeun kudu luak liek anu nungtuna kudu luak liek kula saatin sapi dikaluhan berarti kan ditungtun ku urang kan aya ditungtun mah nungtun dihareup anu ditungtun di tukang lamun kebo dihareup urang di tukang ngaranna digiringkeun lamun urang dihareup kebo di tukang ngaranna nungtun tapi eta aya nu tibalik eta heuh tibalik di Banjar mah tibalik di Banjar mah tibalik lamun dorong eta teh nya nama ditu hareup dibalik eta bahasa teh aya nu kos kitu aya deui hiji lembur lamun ditungtun nya nama eta digiring lamun digiring ditungtun tibalik di mana cenah kieu kulega poho lemburna eta di mana meureun eta aya eta nu kitu aya di urang makan kebo di tukang tungtun nah lamun kebo ditungtun kudu culak cileuk cileuk si eueuh besi urang mah nungtun ya kebo ka mana ieu tah jadi tetep kudu culak cileuk tah sok inget ka pemuda teh anu gagah pemuda naik motor net wah ini karunya mati lempang set deh nek mau kemana mau ke pasar ya naik biarin lah saya mah jalan naik enggak nek ayo nek saya juga sama-sama mau ke pasar cuma saya mau lewat bang ya tuh nek maju terus kan ini mah meureunanan nyeklan ka dieu embung besingan ngaranna ge gagah itu nyeklan besi ragam ayeuna ini memberanikan diri teh nyekelana ka dieu teh ka jok teh gitu ai budak ngora gagah teh jalan jore lantaran di pemerintahan jaki bulak belok mah tuh ngaranna lagi jalan jore teu nyaho deui barang datang ka pasar direm udah nek eueuh sial nenek bukan orang kali ceknya berarti itu orang kuntilanak ceknya kagak ada nyeneng ngiprat mah kuntilanak ceknya nak jijak di pasar macam ya kuntilanak geus teu nyaho lalakon geus orang pasar mah kuntilanak pugu batu raga ajar kuntilanak tolol tak pemuda goblok eta jelema naik motor kan aya jeung budak lalaunan jeung bebene lalaunan atuh lalaunan nikmati naik motor teh tah jeung ini lalaunan
tah lamun jeung model Haji Pendi tabrak Allah bila perlu tabrakeun habak tukangna breg atuh aing budak leutik lah laur kula mah kula ya sok greget lamun aya jelema jeung pamajikan hajul mawa anak kenceng rada greget oge lain ada greget donon aya nasib kan teu nyawa ti Allah kaselamatan tapi kan lain kitu tata carana ulah leuwih ti 40 naik motor jeung pamajikan kamu pamajikanna gede mah maksudna kan jokna kurang teu ngepas ada setengah jok naikna kan aduh tah lain nu pas onam engke besi salakina datang ke tempat pamajikan ka mana ieu lah ieu gara-gara nungtun ieu gara-gara nungtun sapi hajut ti dideule-deule atuh leungit tetep kudu wa maqturatun yustaratu iltifatu qaidah ilaih kudu dula deule biaya suyaraha sakira-kira nyana neule deui tuh kudu kitu atuh masyaallah wa alla yazida wallahu a'lam.